Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Flora Maria Safira dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sejumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan kaharep. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun pikeun nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan dosen sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim natelankeun yen tareka ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mun sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap, amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.